Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamuhu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sate acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmat ka urang sadayana. Shalawat miwasalam mugia salamina ngocor ngagolontor ka junjunan alam urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipika hormat ku simkuring, dina dinten ieu alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung patepang rarai dina ieu urutan meriahkeun hari kamardekaan Indonesia. Urang priyogi ka uninga yen dina zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamardekaan negara Indonesia. Mata ku kituna urang salaku warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar singgiat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sabenerna seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukan ku urang sadayana dina rangka ngeusian kamardekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu matak ngabahayakeun nyawa jeung sajabana anu matak mawa pangaruh buruk jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal anu positif anu aya mangpaatna jang diri urang. Misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola jeung sajabana. Rupina sakitu pidato anu ti simkuring, hapunten saupami dina diantara ieu aya cariosan anu lepat atanapi kirang merenah dina manahna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.